Nehemia teh gaduh mana teras hoyong uih ka Yerusalem. Ka Yerusalem teh tempat tanah airna. Nah, barudak aki ayeuna bade nyaritakeun sajarah kasalamatan umat manusia dinten ka-21. Nah, kamari cing aki nyaritakeun naon? Saha nu emut? Kota Betlehem, teras Sadrah Mesak Abednego anjeunna teh aya di negeri mana? Negeri pembuangan. Nya negeri anu nyandak rakyat Yehuda ka negara Babel, Babilonia. Nya rajana teh kaupugur Nebukadnezar. Nah, ayeuna aya hiji nabi anu namina teh Nehemia. Saha ieu Nehemia teh? Nah, Nehemia teh rakyat Israel anu aya di pembuangan teras anjeunna teh janten jalmi kaparcentenan Raja Persia dina waktos harita. Tugasna naon Nehemia? Janten juru minuman raja. Janten upami aya pesta-pesta anjeunna anu bertanggung jawab ngalayanan dina hal minuman kangge raja-raja sareng para bangsawan. Ya. Nah, dina waktos harita eta Nehemia teh gaduh mana teras hoyong uih ka Yerusalem. Ka Yerusalem teh tempat tanah airna. Dina waktos harita Gusti Allah ngawidian orang-orang Israel anu aya di pembuangan tiasa araruwih deui ka Yerusalem. Tah, dina waktos harita Gusti teh ngawidian yen jalmi-jalmi rakyat Yehuda anu aya di pembuangan kedah uwih deui ka Yerusalem. Nah, eta teh pikaresepeun pisan rakyat Israel Yehuda tiasa aruwih deui ka tempatna kalebet Nehemia. Nah, naon Nehemia anu tiasa anjeunna gumbira, anjeunna gaduh tugas ngawangun deui eta benteng Yerusalem. Tembok Yerusalem teh kapungkurna sata acan diancurkeun ku Raja Babilonia eta teh tempat perlindungan. Tempat perlindungan kanggo serangan musuh-musuhna. Nah, berarti ayeuna ieu Nehemia ngusahakeun hoyong uwih deui ka Yerusalem teras diwidian ku Raja Persia. Anjeunna ngawangun sabaraha tebih eta tembok. Hampir dugi ka 2 mil. 2 mil teh hampir kirang langkung 3 kilometer. Nya gampil teu eta ngawangun tembok benteng anu tos runtuh. Henteu gampil. Anjeunna kedah ngalibatkeun seueur jalmi. Tapi sumanget pelayanan ti manahna Nehemia anu dipercantenkeun ku Gusti. Eta tembok teh tiasa rengse. Nah, simbol naon ieu? Pembangunan tembok benteng Yerusalem. Mana? Cobi, siapa anu bade ieu ngagantungkeun? Ken mau ngantungin? Mana? Sok, pilih. Lambang tembok. Mana tembok? Wah, pinter tuh. Sok. Mana? Gantungkeun. Sok. Ya, sip. Atos pinter Ken. Tah, jantan tembok ieu teh
kangge perlindungan kangge rakyat Yerusalem. Waduh ieu teh dipika mana ku Gusti Allah nya. Tah abdi atanapi aki bade nyuhunkeun Ibu Susi cobi aos Wahyu pasal 22 ayat 20. 22 ayat 20. Pasal 22 ayat 20. Mohon. Anjeunna anu nyaksian ieu sakabeh perkara ngadawuh. Kitu saestuna kami tereh datang. Leres sumangga sumping nun Gusti Yesus. Nah, sekali deui Ibu Susi. Leres neta Wahyu 22 ayat 20. ayat 20. Anjeunna anu nyaksian ieu sakabeh perkara ngadawuh. Kitu saestuna kami tereh datang. Leres sumangga sumping nun Gusti Yesus. Nah, jadi ieu teh tempat ngumpulna Yerusalem teh tempat ngantosan eta Mesias. Hiji tanda engke di akhir zaman eta tempatna sumpingna Gusti Yesus. Eta jadi tempatna orang-orang Israel tiasa uwih deui dina kaayaan damai sareng masyarakatna. Dina waktos harita saatosna rengse eta tembok Yerusalem dibangun, aranjeuna ngantosan Mesias tiasa sumping. Nah, eta teh dina tahun sata acan Gusti Yesus lungsur ratusan tahun kapengker sekitar kirang langkung 400 sebelum Masehi. Janten saatosna rengse tembok Yerusalem dibangun, sataya rakyat Yerusalem ngantosan Mesias anu sumping di Betlehem. Nyaeta nu di emut ku urang di mieling ku urang sadayana dina dinten Natal. Wah, pinternya Ibu Susi tos apal nya. Tah, palawargi barudak dinten ieu urang tos ngadangukeun pentingna tembok Yerusalem dina nyiapkeun jalmi-jalmi ngantosan Mesias bakal sumping nya. Urang engke nuju ngantosan Yerusalem nu mana? Yerusalem baru nya, karajaan surga anu engke dicana ku Gusti Yesus Kristus kangge urang-urang sadaya anu tos nampi kasalamatan di Gusti Yesus nya. Tah ieu sami manah Nehemia oge hoyong ngawangun Yerusalem anu tadina runtuh janten sae deui kangge perlindungan sadaya masyarakat Yehuda ya. Mohon tah eta dinten ieu aki parantos ngeceskeun sajarah tembok Yerusalem anu diwangun deui anu tadina ruksak diwangun deui ku Nehemia nya, ku Nabi Nehemia. Engke enjing sumping deui nya. Kumargi aya carita anu langkung sae deui kumargi tos urang tos bade caket kana ta nya. Mohon nya sakitu heula nya carita ti aki. Ieu bade kamarana enak amang deui nya sok aramang deui. Yuk mohon mangga ayo nah nuhun Bu Susinya. Yuk